Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun danget ayeuna simkuring Sukma Bayu sareng reng-rengan ti Padepokan Sukma Sunda. Insyaallah bade silaturahmi ke sesepuh atanapi kasepuhan Niklasari Bah Omik Lebak Banten dina olahraga uleman Walimatul Hitan putrana. Mudah-mudahan simkuring sareng reng-rengan di paparina kalancaran kaselamatan ku Allah Subhanahu wa taala anu insyaallah mungkin dina waktosna simkuring sareng reng-rengan bade ngahibur ku acara debus di Padepokan Sukma Sunda. Hatur nuhun. Dilanjut makan. Orang biasa dipanggil bener kan itu? Kamana ya benari? Alah, udah bubar benari. Kumpul-kumpul
Awas.
Reksi kesengajan di nama Rumpian Debus kalau alhamdulillah kalau dengan terusan di Alfarantos Tigara di Sampurasun. Alhamdulillah silaturahmi ka Sepuhan Neglasari Bakomik lancar alhamdulillah, acarana sukses abdi direncangan satana abdi dibimbing ku kesepuhan ti pajajaran anyar Kang Firman. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu ngajantenkeun wasilah atana silaturahmi kangge kasayan urang di dunia sareng dugi ka akhirat. Amin. Mudah-mudahan tambih-tambih barokah, tambih-tambih rezeki. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mantap.